Sae, parawan wayak ya karek kudang. Beres banget tadi tuh. Heula tuh tiris. Lain kehola. Ya buru, panggilkan uyah ke warung. Ih, mak. Sieun poe ayeuna mah rek gadag di keluar teh. Wani. Maka kudu sieun kunaon. Sieun, mak. Tadi puting urang ngimpi modal. Mani karasa pisan bijilna oge. Cenah ari ngimpi modal mah sok sia lain. Nah kumaha lamun sek urang kuna naon di jalan? Ulah sok loba itu ieu panggilkan uyah. Sieun, mak. Ih, Mana naon sia teh moal? ari mana teh sieun? Lamun urang kuna naon di jalan, sanajan ronghod kieu oge ieu teh anak mak keneh. Ari mah nya teh ka urang. Mun teh nya mah sia teh moal paraban koing oge. Ya buru panggilkan uyah. Bung mak sieun. Tah si jurig mah kuga ke sieun. Alasan we sia mungul dititah ku indung. Lain embung mak sieun. Sieun mah ka Gusti Allah lain kana ngimpi. Barina da sia malin ngimpi atuh. Modal nage nyaan. Ah, ngeraku. Ambuan atuh. Heueuh. Gusti nu agung. Menika capek kieu usaha teh. Belaan buntang banting jang nyukupan pangabutuh. Ari geus kieu teh sok hayang kawin deui aing mah. Kawin. Da budak mah nyaho nage kur jajan. Teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Abelaan anak da bisi teu daam. Kalem we atuh mah. Da urang ge ari geus lulus sakola mah bakal buburu neangan gawe. Capek sia teh hirup lengoh teh. Matak mah hayang kawin deui ge kunaon? Emak teh geus rindu. Rindu di nafkahan lain mak. Lain, Kunaon atuh? rindu diangir isuk-isuk. Bruh. Jiro tilu. Belaan buntang banting jang Jiro tilu. teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Jiro tilu. Teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Jiro tilu. Teh nyaho kolot na itik ka uti itik kuri. Tah geuning, atas di mana ari maneh? Pasti ditu tuh. Han utra katrok we sia mah. Ini hararesa rek tutung titah oge. Rek nitah naon gitu. Panjambutankeun huis buru. Mani arara teh kieu ya hulu. Ah da geus barodas atuh mak. Babad we kabeh tong dicabutan. Memangna nah hulu aing teh jukut di baban. Sudah dicabutan ge teh mah matak cangkul. Oh, terus kudu kumaha atuh? Era mah kata paloba huis ke batur. Ku sagala era. Tah, make ieu we atuh mak. Naon eta? Kultusia coloring sampo. Nya mending make ieu we. Ya lah, jadi lebih babari make ieu mah. Mak, entong ngundur lalap ka belah ditu sia. Aha. Aya orai mak, badag teh. Tidak ge orai. Tong gagabah mak, geus dibeulit mah ku orai mal bisa lumpat. Ceuk saha? Eta ring situ teh, geus dibeulit oge masih kene bisa lompat. Malah mah bisa kabur ka Sumatera. Wah, cetu teh kungsinya dibeulit. Fungsi malah mah dibeulit kene ayeuna ge. Hah? Dibeulit keneh? Dibeulit ku naon ieu teh mah? Dibeulit ku hutang. Gitu. Siapkeun heula peralatan sakola. Gampang kana ngablung. Heeh. Sakedong deui asup sakola teh. Ari disiapkeun ti ayeuna mah genah. Engke moal riweuh. Ulangan hayo we kudu ku kolot. Kolot mah loba uruseun. Heeh. Ari eta kertas naon? Cik ka dia ngelikan mah. Ah, lain naon mah ieu mah. Kertas ulangan kamari. Oh, dia mana ngelikan? Ari sia. Naon yuk? Kertas? Kertas. Ari sia di sekolah teh diajar atau ngablung? Mun itu balik pisan. Sing bener yeuh sakola teh. Kolot mah geus belaan kumaha? Sakolakeun nu jadi anak. Heuda eta ge geus bener atuh. Ari bener mah sia. Ulangan ge mah ti kabeunang peuteut nol. Udah teresep mak karena pelajaran matematika teh. Make sagala teresep. Ah teresep we. Soalnya urang mah jeleumana tara hitungan. Bruh. Ka Surabaya dibalikeun moe kutang di coo manuk. Kana gaya diheulakeun ari hutang diantep ngagunuk. Meuli bayam di jeun laksa. Aya THR-na di jero WC. Pas nginjem meuni maksa. Ari mayarna sok hararese. Meuli loyang jeung wadah sawit, aya si gareng meuli calana. Lain teu hayang mere nginjem duit, tapi sok sieun goreng tungtungna. Arek nyeseuh ka
kampung loji. Mang ahyar gede leho. Kos lu heueuh merean janji. Waktu na mayar gede dak poho. Mak, ayah paket COD tadi. Mana paketna? Dibayar teh kumaha? Ayah gimana duit nari, Mak? Tadi sok poin dibeli duit sia teh. Oh, beta mah duit kerja aja atuh. Ada kitu teh ieu, pakai heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun, kayak kerja aja urang heeh. Siapa yang pakai koin oge gede banget. Komo deui lamun dipakai sedekah. Tadi hirup rasa hitungan ya. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Dak nyesel. Ya sekalian atuh kan desa jaket mah. Mana dia? Jangan naon, Mak. Jangan duit. Eta tadi di jaket aya duitan wah. Ayah, Kagak nih, mana dia keun? geus eueuh duit naon ge? Tadi ka menakeun. Tadi teh anu minta sumbangan emak ka Ima. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia, nah maka dibikeun. Pancet emak oge pake heula we nu aya. Eta teh kemana setelan motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, Mak. Dibikeun kabeh. Kata si juri, nah maka dibikeun kabeh. Pancet emak ge ari sedekah mah langsung hitungan. Mak, naon? Aya tukang kiridi tadi ka Ima. Oh, heuh. Ari Ima geus nganyuk naon deui wae ka tukang kiridit. Tuh ngajuk naon mak mah. Tong sok ngabohong, Mak. Emak nganyuk naon ka tukang kiridit. Tuh ngajuk naon mak mah. Cik atuh, Mak. Jang naon cobangan unyak anyuk wae. Mak teh ayeuna mah Rana, jabat teu usaha. Rek di mana mah ya Ranana? Udah henteu eta oge. Geus tara ujak anyuk mak mah. Kudu dijieun contoh, Mak. Si bapak tika megatkeun mate kunaon. Nya eta kesel, mangan unyak anyuk wae. Udah geus tara ujak anyuk mak oge. Hah, wadul, Mak mah. Eta tiung ge geus anyar deui, pasti menang anyuk. Kagak abah teuing, menang meuli ieu mah. Maknya. Ning eta mah alus tiung teh. Nya heueuh atuh. Da ieu mah diam biauti ijab. Oh, biauti hijab. Mak, geus nya seureut aya nama ulah unyak anyuk wae. Heueuh, dah henteu atuh eta oge. Ah, henteu. Terus rek naon atuh eta sagala aya tukang kiridit datang ka imah. Ari lain rek nagihan mah. Ah, dalin rek nagihan atuh eta mah. Rek ulin we meureun. Ah, rek naon coba sagala ulin ka dieu? Atuh nya hayang ulin we meureun. Da eta mah kabogoh emak. Bruh. Ceu, tempo tuh tatangga. Perasaan asa kumineng balanya teh. Kamari teh anyar keneh meuli kulkas jeung lamari. Ayeuna siga geus meuli meja makan jeung lamari TV tuh. Atuh nyakeun bae da duitna ieu. Ish, lain gitu. Eta we manguyuhankeun. Sakitu boga imah leutik oge ngan hayo we meulian barang. Asa kumangheurinkeun aing. Kenaya atuh daripada siga ece imah we lega di parabotan teh boga. Rasa kusilan ka batur. Sakitu ge alus batur mah bisa babanda. Coba ece ayeuna geus boga naon? Piring songhek oge masih kena dipake.